Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wastazah Resti Badriah di kelas 10 IPS 2. Bade macakeun sajak nu judulna Tanah Sunda karya Ajip Rosidi. Hejo pagunungan, paul lautan. Hejo paul langit nah teh kuring. Masing di mana kuring namtung, masing iraha kuring lempang. Tanah lembong tempat bumetah, angin nyeot nyuman tarang. Masing di mana anjeun nunjuk, masing iraha anjeun cumelut. Kuring mumumpang, kuring rek datang. Neelkeun tarang, neelkeun jantung. Kuring tungtung tetepan, kuring tungtung tetepan. Tuntung bedil ngincer dada. Kuring geus nyaksian getih ngabayabah, getih maranehna nepi ka cinta anjeun. Kuring geus nyaksian panon cerlong tanggah, jasad nuruksak ngalungsarna dada anjeun. Hejo pagunungan, paul lautan. Taya kamarasan ngan katugenahan. Hejo pagunungan, paul lautan. Taya katentraman ngan katugenahan. Sajak Sunda nu judulna Bulan Masih Nu Baheula karya Rizal Sabda. Karasa ayeuna mahyan, lalampahan teh geus nakrat. Kajeueung di pengkolan, bulan bengras keneh. Nyaangan lengkah gejit urang, nu ngandelkeun gandeang basajan. Yan bulan masih nu baheula, najan cahyana cangkala katunaan. Birahmana angger marengan rengkak urang, nu estu rindil ku harepan nu can kalakonan.